Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna. Masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma ka jajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 25 na atanapi 25 atanapi deui salawe gitunya. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana pikeun anu kadua kalina lembur Jatilinduh digenjleungkeun ku kehadiran saurang lalaki anu mamake tergos beureum anu nepi ka kiwari tacan kanyahoan saha-sahana jeung urang mana. Si tergos beureum estuni geus jadi bahan kacapangan jalma rea kalayan kawentar ku kasakten sareng kamampuhanana anu kacida luhungna. Unggal warga anu keur ngariung geus bisa dipastikeun keur ngawangkongkeun si tergos beureum da kajadianana memang kawilang haneut keneh. Sedengkeun ari jalma anu keur jadi bahan wangkonganana mah nya si tergos beureum alias Jang Aris. Dina mangsa panon poe keur mejeuna genah dipake moyan oge. Harita geus ungked-ungkedan ngalajukut di hiji tegalan pasir. Tepati jauh ti Jang Aris, paroman Jang Apan mah siga anu bunga. Sabab karungna geus pinuh nepi ka muncugub. Ret, sanggeus ngarasa pinuh karungna, Jang Apan ngareret ka Jang Aris. Katembong, Jang Aris karek meunang satengah sundung leuwih saeutik. Barang ngaritna jiga nama da setengah sundung oge meh sarua lobana jeung sakarung metung. Geus kitu mah griwil Jang Apan manggul jukutna dongko heula sakedeung nyokot arit ku leungeun kencana gedig. Jang Apan ngagedig muru nyampeurkeun ka tempat ngaritna Jang Aris. Cag karung gancang diecagkeun deukeuten sundungna Jang Aris. Jang Aris timbang ngareret sakedeung. Kojengkang, Jang Apan ngojengkang ngadeuketan. Anu saterusna mah ungked-ungkedan deui ngaritan jukut. Har. Ari itu geus pinuh lain pan. Geuning ngarit deui. Rek kumaha mawana ieu karung geus pinuh adu ngarit deui pan. Jang Aris nuduhkeun karung Jang Apan ku paneuteupna. Ih, uing mah mantuan maneh ieu Maris ngarah tereh pinuh. Sok aya-aya wae, sok nyar-nyar pi atogeun geuning pan ente mapan. Cek Jang Aris, kituna teh ditungtungan ku nyerenge. Jang Apan timbang jebi. Kituna teh ari leungeun mah siga anu geus tapis pisan. Tekung si eureun ngaritan jukutna tuluy ngagabres. Jukut balaka ciut, jukut sentrong, jukut areuy-areuyan. Kabeh diarit ku Jang Apan jeung Jang Aris. Riz, ari si tergos beureum teh sahanya nu sabenerna. Kuring masa penasaran. Urang mana? Eta si tergos beureum teh Riz. Jang Apan ngareret kanu jadi sobatna. Nya teuing atuh teu apal pan. Tapi ari sigana mah lain urang dieu jigana mah pan. Nya lain urang dieu jiga namanya Riz. Da urang dieu mah anu jago kitu. Ngan eta we nah make galungan jeung aki-aki anu ngaranna Bahasa Miri sagarupanya. Moal kitu. Ari guruna si Jolad mah eta Bahasa Miri teh Riz. Pan basa ti heula teh si Jolad nepi ka tutung leungeunna ngalawanan si tergos beureum teh. Jiga nama Bahasa Miri teh erek balas dendam meureun peda si Joladna leungeunna nepi ka tutung. Tah masalah eta mah teuing teu apal kuring oge pan.
Jang Aris siga nu hoream diajak ngomongkeun si tergos beureum teh. Ngan kuring mah jujuris, urang mah asa wau pisan kana dedegan jeung kana sorana si tergos beureum teh. Asa mirip pisan jeung keur ngarit Jang. Omongan Jang Apan tekung si kabat, sabab kaburu aya nu nalek. Saurang lalaki anu kawilang geus aya umuran, anu kabeneran keur ngaliwat ka palebah dinya. Muhun Mang, parantos mulih ti mana Mang? Pemal Jang Aris ditungtungan ku Malik tumanya. Ah biasa we, geus nempo nu gawe. Balik deula sote peda we aya kapanasaran. Hayang nanyakeun langsung ka palurahna ieu teh. Perkara basa mirip teh lain Mang. Jang Apan ngira-ngira. Lain, geus nyao basa mirima. Baheula oge memang kungsi tatanya, basa lemburna keur dicipalin keneh mah. Oh, asalna mah urang Cipalin basa mirip teh. Ari ka palurah penasaran ku perkara naon Mang? Eta cenah pamajikan Juragan Ramdi maot dipencit ku si Jolad. Nepi ka pohara ngagebegna Jang Aris jeung Jang Apan mangsa ngadenge beja anu samodel kitu teh. Nu leres ieu Mang, pamajikan Juragan Ramdi aya nu mencit. Tetepan Jang Aris siga anu teu percaya. Ih, matak Mamang rek nanyakeun ka palurah oge, hayang mastikeun anu sabenerna ieu teh. Ari Juragan Ramdi nama teu kudu naon meureunna nya Mang? Tanya Jang Apan pinu kapanasaran. Eueuh cenah, lumpat Juragan Ramdi nama soak. Ting lumpat ka mana? Ari neng tina nama diiwat ku si Jolad. Duit jeung rarangken emas anu Juragan Ramdi oge teh nu nyesa dikerid kabeh eta ku si Jolad. Astagfirullahalazim. Dupi Mamang nampi warta ti saha eta Mang? Jang Aris siga nu beuki ruas. Nyabi we ceuk Jang Lukman anu gawe di kebon Mamang. Panjang Lukman mah urang ditu. Matak Mamang rek nanyakeun ka Palurah Asep teh nya kitu teh. Masih kene rada cangcaya kana beja eta teh. Lamun bener teh mah kapanan ari kangaran ka sasama lurah mah pasti we aya nu ngabejaan. Bener jeung teu na eta Juragan Ramdi jeung pamajikanana digunasika ku pihak si Jolad. Keke Mang. Iraha kajadianana cenah eta teh Mang? Jang Apan siga nu beuki panasaran. Nya ceuk Jang Lukman mah peuting tadi. Sigana mah bareng pisan jeung kajadian si tergos beureum teh ngalawan basa miri. Pikeun sakadapan mah Jang Aris tibang molohok bari silih reret jeung Jang Apan. Ari eta lalaki mah teu kungsi amitan-amitan acan, kebat bae neruskeun deui lengkahna sejarek ngajugjug ka Lurah Asep. Rek nanyakeun ngeunaan kajadian Juragan Ramdi anu digunasika ku si Jolad. Ongkoh kokon si Jolad de anyar keneh tatu nepi ka tutung nanya. Tapi nah geus kuateun ngagalaksak deui. Malahan pamajikan Juragan Ramdi nepi ka dipencit tanya. Heran kuring maris. Jang Apan rada kurang kerung sanggeus ditinggalkeun ku si Mamang anu tadi. Batan nembalan mah Jang Aris malah katembong siga nu hulang-hulang. Hayu urang balik Pan. Jadi penasaran urang oge Pan. Hayang nyaho nu sabenerna ieu teh. Ceuk Jang Aris sanggeusna hulang-hulangna. Atuh pinuan heula sudungna kagok Ris. Teu kungsi nembal, langsung bae Jang Aris gusrat gesrut ngaritan deui jukut. Bubuhan kuduaan bari jeung gagancangan. Dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge, sundung teh geus pinuh nepi ka muncuguk. Siga nu geus teu sabar, Jang Aris jeung Jang Apan langsung bae marulang. Kalayan teu kungsi ngarinum nginum acan. Urang oge engke rek ka imah palurah dagon we di ditu nya. Ceuk Jang Apan mangsa rek mengkol ka jalan anu ngajugjug ka imahna. Jang Aris tibang ngareret dibarengan ku Unggeu. Sarta nu saterusna mah kebat bae neruskeun deui lalampahanana. Kalayan lengkahna siga anu rurusuhan pisan. Sanepina kaburuan imah Lurah Asep kasampak geus loba jalma nepi ka ngagimbung. Geus balik deui Jang Aris. Tanginas Jang.
Ih, meni harejo juku teh Jang. Kitu diantarana pating celengkeungna warga tumanya ka Jang Aris. Mangsa nempo Jang Aris anu ngurunyung bari memanggul Jukut. Jang Aris timbang manggut dibarengan ku seuri anu teu pati nyari. Sarta nu saterusna mah kebat bae ngoreleng ka pipir imah. Neng Yasmin oge taya nyamperkeun harita mah. Tayo nama keur sibuk pak-pikpak nyuguhan semah bapana. Teu kungsi lila Jang Aris geus ngurunyung deui ka buruan imah, milu ngariung jeung warga nu sajena. Saurna garwana Juragan Ramdi teh maot cenah nya. Laras teh eta teh Mang? Tanya Jang Aris ka salah saurang warga. Nya Jang, dipencit cenah ku si Jolad nepi ka sabuntungna. Ari Juragan Ramdi nama teuing kumaha kayanana, da lumpat kabur cenah teuing ka mana jigna. Neng tina nya diiwat ku si Jolad. Jaba deui eta pakayana, emasna, duitna milik Juragan Ramdi oge nepi ka beak dikerid koredas. Anu ditanya ku Jang Aris nepi ka hariweus-weus nepikeun deui beja. Eueuh, aya wae atunya. Eta si Joladna jeung baladna teu Mang kitu patana teh Mang? Henteu cenah sorangan. Dua anak buahna Juragan Ramdi oge nepi ka maraotna eta ditanda saakur ku si Jolad. Anu mana teh Mang? Nya Singkus jeung si saha teh lah ngaranna poho deui nya. Saha sorang deui? Si Ros. Anu sajena milu nyelengkeung. Tah eta si Ros. Nepi ka pating gelencang cenah sirana oge coplok tina tihangna. Astagfirullahalazim. Nah, ku aya wae atunya musibah teh Mang. Jang Aris nepi ka pohara ngagebegna. Itu sugan anak-anakna basa mirip teh nya. Seorang warga tutunjuk ka tilu jalma anu harita arasup ka tepas Lurah Asep sarta nu saterusna mah kebat ka jero imah. Nya sigana mah panjang udung anu diparentahkeun pikeun ngabejaan keluarga basa mirip teh. Tuh jang udung atuh anu sajana gut-unggutan. Dupi basa mirip parantos damang teh acan Mang. Cek Jang Aris deui. Boro-boro cager sujang. Can sadar-sadar acan masih kene ngalempre. Tapi sigana mah basa mirip teh aya di pihak anu salah era teh Jang. Da si tergos beureum mah jelema bener atuh tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Eta we basa teu heula oge. Lamun eueuh si tergos beureum mah nasib keluarga Lurah Asep teh teuing kumaha? Beureun beak akur digunasika ku si Jolad. Ngan untung si tergos beureum. Jadi kesimpulan Mamang mah si tergos beureum teh di pihak urang, di pihak nu bener. Beda jeung basa miri nu ngahajar rek ngaroga hala pihak saha mah teu apal. Ngan jigana mah kaburu dihulag manten di halangan tah ku si tergos beureum. Jadi weh cilaka. Coba lamun jalan anu bener, meureun mal cilaka kitu nya. Nya Jang Aris. Nyawa tata krama deui katempuna teh si tergos beureum mah. Basa rek ngajoletna oge manggut heula ka warga teh. Lumayan lila Jang Aris ngawangkongna jeung para warga teh. Tetelepek sagarupa ditanyakeun. Ukur bisa ngawangkong di buruan dari ditepas jeung di jero imah Lurah Asep mah geus pinuh nepi ka pasedak-sedak. Euker ngagugulung basa miri anu masih kene ngalempreh can pes-empes. Sanggeus seubeuh meunang beja ti warga anu keur ngagimbung di buruan Lurah Asep. Jang Aris gura-giru bae mulang ka imahna. Poho we sigana teh ari kajang apan anu nitah ngadagoan mah. Aris, indungna Neng Tina maot cenah Aris. Cek nyilam nepi ka hariweus-weus nepikeun beja mangsa anakna geus ngurunyung datang. Muhun cenah Mang. Di bumi Palurah oge meni rame. Ari bapak teu acan mulih mah? Acan atuh, karek mah wayah kieu mah nya geus mulang deui. Oh, muhun atuh. Upami tos ibak Aris mah bade ka Cilanjung nya mah. Nyarek naon, Dis? Nya atuh hoyong terang we mah kayaan di lembur Cilanjung. Kumaha kayaan di imah Lurah Ramdi jeung hayang ngayakinkeun bener jeung deuna eta imah Juragan Ramdi geus dirampok ku si Jolad. Nya sabodo teuing rek kendong di Jang Didin moal.
aku mangkin we mah. Henteu, lamun rek ngendong balikna ulah beurang teuing. Nya moal atuh mah pan kedang ngarit. Teu ngomong deui geus dikitukeun mah nyilam oge repe. Ari Jang Aris kebat bae ngoloyor ninggalkeun indungna. Ris, Aris sundung jeung Arit teu dibawa? Tanya nyilam, mangsa Jang Aris geus asup pisan ka jero imah. Astagfirullahalazim, hilap mah. Eta panginten bakat ku pogot teuing ngobrol sareng anu sanes. Bioslah enjing dewe mah sampe ngarit urang nyimpang heula ka kandang domba juragan Asep. Timbang gogodeg nyilam. Ari Jang Aris kebat bae neruskeun lengkahna. Sarta gagancangan ngoloyor ka kamar cai rek ngadon bebersih. Sareng sena mandi sarta dangdan ala kadarna. Jang Aris dahar heula. Teu hayang teu sing Aris satadina mah. Ngan nyilam ngabawelan wae, pajar teh melang ari beuteung kosong mah. Sanggeusna dahar, gura-giru bae Jang Aris ngagedig ninggalkeun imahna. Anu tangtuna oge sanggeus amitan heula kanu jadi indungna sajarek miang ka lembur jati ka lembur Cilantung. Teu kacatur kumaha lila di jalana. Jang Aris nepi deui ka lembur Cilanjung. Imahna juragan Ramdi anu dijugjugna teh. Di buruan imah kasampak geus loba warga anu ngadonna rempong. Malah mah Jang Didin oge aya di dinya. Sakur warga anu nempo Jang Aris siga anu greget pisan sarta dumadakan carentil mangsa nyaho aya Jang Aris teh. Ari Jang Aris nama api-api teu nempo. Jongjon be neuteup patugas kapolisian anu harita keur ningker imah juragan Ramdi ku garis polisi. Karek daratang siga nama eta polisi teh. Di tepas imah katembong dua layon anu keur ditalungtik ku ahlina. Kur tilu polisi anu datang teh da bubuhan jauh ka kota. Jabacan bisa asup mobil-mobil acan ari kawewongkon pilemburan mah. Eta oge matak nepi ka datang polisi sote. Pedah we anu jadi korbana bisa keneh disebutkeun kulawargana aparat pamarentahan. Can loba siga di zaman kiwari meureun polisina dina zaman harita mah. Ari layon indungna Neng Tina di mana, Din? Tanya Jang Aris mangsa geus aya di gigireun Jang Didin. Di ruangan tengah. Geuning Ris. Ris, cenah di lembur maneh basa miri nepi ka kalenggar ku si tergos beureum. Nya aneh teh Ris? Tanya Jang Didin. Anu tayuhna mah kajadian di lembur Jatilinduh teh gancang pisan sumebar jeung nerekabna ka lembur sejen. Nya tadi mah beurang masih kene ngalempre di mana Lurah Asep. Kursa kitu-kituna Jang Aris nembalanana teh. Mane nyaho teu Ris? Basa miri teh sabenerna mah rek neluh Lurah Asep jeung kabogo maneh. Rada harewosan Jang Didin mah mangsa ngomong kituna teh. Manya Din. Jang Aris api-api ngagebeg ruas siga anu bener-bener teu nyaho. Atuh barabat we. Jang Didin nyaritakeun pangalamanana. Malah mah pajar teh ka Lurah Asep oge geus dibejakeun. Mimiti Jang Didin rek mulang ka lemburna sanggeusna ngendong di imah Jang Aris teh. Sacara teu ngahaja manehna ngadengi kasih engkus jeung si Rus anu keur nyaritakeun basa miri rek neluh Lurah Asep. Jang Aris nganukur pulhak polohok siga anu nya. Ari ayeuna kumaha kayaanana basa miri teh Ris? Tanya Jang Didin sareng sena cecarita. Masih kene can eling ari tadi mah. Keke ari Neng Tina dibawa ka mana nya ku si Jolade? Jang Aris siga nu hayang buru-buru mengkolkeun wangkongan. Nya teuing teu apal. Da teu puguh atuh tempat dumukna si Jolad mah. Paling oge lumpat ka leuweung. Sajroning nempo polisi anu keur nalungtik imahna juragan Ramdi. Jang Aris jeung anu sejenna mah ngadon galecok jeung pada baturna. Wangkongan teu jauh tina perkara anu karandapan ku kulawargana juragan Ramdi jeung katelengasana si Jolad. Ari salah saurang anu keur jadi bahan wangkongana
ari salah saurang anu kerja di bahan wangkongan warga mah nya si Jolan. Harita teh manehna keur ngabaheuhai di rohangan imah nu taya lianti imahna Bah Atong. Duit jeung rarangken anu gede hargana nambruk ditilaman ku sarung. Urut ngabuntelna sigana mah eta sarung teh pelenyun kalepus. Si Jolan siga nu nikmat pisan nyeuseub ududna. Kituna teh bari surangah serengeh mangsa ngadenge rukat reketna sora dipan di rohangan hiji kamar anu paselang hushas hosna sora anu badis jeung sora entong. Saking ku tarik-tarikna rukat reket nepi ka hayam bikang disada betot malahan hayam jago nembalan kakarak cos. Henteu lila soang ngaliwat ka pieureun imah sok kitu kayaan di kamar anu keur ditungguan ku si Jolan. Teu lila antarana hanto kamar teh ngareket aya nu muka disusul ku ngurunyungna Bah Atong anu ngan ukur mamake calana sontog pikeun nutupan oratna. Kaluhurna mah buligir nembongkeun leuut leetna kesang anu nepi ka ngaragajag maseuhan sawak-awak. Kumaha Bah? Si Jolan neuteub guruna. Palem tur pungkil euy Jolan. Nguna pedo. Aduh. Kumaha pedona Bah? Emang tadi Abah make jurus naon? Pokona ku dewek mah digunakeun sakabeh jurus dewek. Malahan ilmu tutungkusan dewek oge nepi ka dikaluarkeun kabeh ari ka parawan mah euy. Emang Abah boga ilmu naon wae kitu? Boga jurus naon wae pikeun ngaladenan parawan Bah? Nyaloba aya jurus entep seureuh, jurus grayem nilem, aya jurus ajul gedang, malahan aya jurus ajulimus, malahan nu terakhir aya jurus daplok monyet digunakeun ku dewek mah kabeh Jolan euy. Paroman Bah Atong pinuh ku kasugemaan. Teu lila antarana ngurunyung hiji wajah anu keur ingsreuk-ingsreukan sarta rembay cimata. Tetela geuning eta wanoja teh taya lianti Neng Tina. Pakaian Neng Tina lak-lak lek-lek rada nembongkeun oratna. Si Jolan oge nepi ka neuri cidu. Gek Neng Tina mah diuk di hareupeun anu duaan. Montong hayang sia mah deuleu Jolan. Ieu mah rek dijadikeun pamajikan dewek deuleu Jolan. Cek Bah Atong langsung nyentak ka si Jolan anu katempo keur neuri cidu. Moal oge daekeun Bah, podaran we ari geus seueuh diasaan mah Bah. Cek saha moal daekeun bebel ngan menta syarat dulu. Menta syarat nya naon syaratna Bah? Si Jolan kurang kerung serta rutret ka Bah Atong jeung ka Neng Tina. Si pelem teh si Donto menta digembleng ka sakten jeung ilmu pelet cenah. Sangkan bisa menangkeun lalaki anu dipika hayangna. Har, ongko rek dijadikeun pamajikan, tapi geuning hayang pelet sagarupa Bah. Si Jolan siga nu bingung. Ari maksud aing mah dijadikeun pamajikan sote. Plak-plak plok-plok nawe wungkul. Si Jolan oge jadi milu seuri ari geus ngartieun mah. Tapi ke memangna Abah boga ilmu pelet itu Bah? Tanya si Jolan deui sanggeus seubeus seurianana. Nya gablek deuleu, gampang nu kitu mah. Pan aya nyimas sansan. Si Jolan unggut-unggutan tanding ngarti. Keur syaratna pangupayakeun ku manehnya Jolan pikeun tumbalna wayahna we kudu neangan.
Oh, mangga, siap bah, siap. Si Jolad haget pisan nyanggupan. Teu kungsi diengkengke deui, geus kitu mah buragiru bae. Si Jolad miang ninggalkeun imahna Bah Atong. Ari Bah Atong nama ngadon surangah serengeh, bari meus-meus ngareretan kaneng tina anu harita ngan ukur ngeluk tungkul bari nyusutan sesa-sesa cimatana. Tapi nalika keur kayaan kitu, ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seepkeun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi